Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng sim kuring daya Patriana Suparmanti kelas 11 IPS hiji. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu ka tukang, daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai Wahangan Citarum. Dumasar data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamerintahan kakeueum ku cai Wahangan Citarum. Penyebab modalna cai Wahangan teh disebabkeun gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi nganyembeng. Pemerintah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa jeung kawawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngaayakeun tareka ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.